kayak angin ya no. Katanya nyai mah untungnya kayak tuker katanya nyai mah terus ujang dua balikan kemudian hah? Tadi tamrukeun nah daging masuk di wadahan deui kana percuma di alus-alus kokon serangka kan kalau kan percuma di alus-alus oge datang ka di udar deui naon maksud Maksudnya teu kuat dilanya dari kiatu teu kuat saminggu da kulkas kayak baru huruf ada lagi nama naon wow jam ini kan dadakan heeh bisa aya na motor bisa hah pasokan ku hayang kita na ya apa dipacokan geudeun bisa minggu minggu kamari teh nur cenah aya milik teh menang alpukat ela teh dieu cenah urang mah aya nu eta rek dibibikeun anu sok da milik teh nur ieu cekeng sugante nu teh ieu kan segede kieu sepertina walu teh dekat Panang Sawang ulah ilik nu milik teh nur teh ni cekeng ieu sugante nu teh ni ieu lagra halalkeun nya sugante nu teh ni mas sok cenah halal nu teh ni lain nu abi ambung atuh ieu cekeng sugana nu teh ni orang Cipara bae cenah dihalalkeun mung cenah bisi subhat gitu henteu teu naon cenah kabeh cenah dikeun nu lagra sok cenah kan oh nya kitu taring geus murah rek dibibikeun ka mana heuh mubazirnya manik dihengkopkeun mari badag badag geus kolot sade kieu teh teh kamari badag kayak kayaknya meranu ka simsan nah mana segala teh geus sampai Jumaan dijual banyak sini boga di eta teh tadi sewa digade tanpa pukatna kontrak eta mah nyebara daging alpukat engka segera deh tapi tela kalapa tela ya heula da teh ieu mah syarat mun ngarayap dah sararieun aing teh da alpukat heula oh segitu segera deh nanah naon eta aing paling sieun ke alpukat teh da tapi cari cing didinya di tempat tarang ngarayap deh geus murah teh mah supaya jadi dibanding dekat ke Tante Ella tadinya narampe bisa kebayangkan di sini Tante Ella terang agar raya nih ya iya nakalin teh engka seger deh kieu eta nah kamari geus adi ala ngabagi teh kalian da deket ngabagi aya nama aya nama eta lamun anu lagrag burung lain alpukat sok burung tara itu dong
tadi oge kap poe 3 kamar itu teh urang ge karek eta teh selang menganjur. Untung mawa jamu air. Cuma warjak tuh nah. Rencana kan arek ngarujak urang. Direnos lagi rumah. Ngarujak. Ulah. Daerah seperti Jadi itu. itu teh ti Lebak. Siga nama oli sana. Nah, buah orang. Buah. Di mana? Anjir gitu. Si di najis. Orang teh hayang. Terus ada di najis. Saha nu dina? Itu bintang salah itu. Opat. Dari kieu ya. Beli mana saya? Karada. 200.000 opat. Sahara ya. Jeung Cikopi. Nya haseum. Kana lebar duit mah orang mah. Di sana. Teu hasil. Mau tuh cenah eta lewat teh. Atuh cik urang mah teh tetangga sejauh-jauh tina online atuh. Mie 2 bungkus. Tak 2 bungkus. Teh tetangga we teh hareup. Anu mana eta anu beunghar? Saya tahu bintang tapi kami di kampus itu. Wintan. Oh tina eta teh bener teh tina online ya. Nah, tete harus disamaraan sayur lodeh. Kumaha tuh hasil. Memang saya sama-sama. Nya tuh mau hasil. Maka boleh tuh pati. Soto. Tina online deh. Dari orang ge loba atuh. Grab. Tina Grab nya. Oh, tina Grab. Grab. Orang kamar jeung asin bulet, belum asin bulet ngeunah bahar beak. Di beureum heuh sanguhan teh. Hampir beak hiji. Ente nya kalikeun si ngalah sangu teh kudu samet. Arabi mah baheula. Naon teh keur hamil ku si Ajijah. Mesaran we nangka mah uceun abi mah. Kana nangka ya lo. Siga ningali kana naon. Nangka asa. Nya ka asa Kang Hajis kembali asalkeun teh Garutnya. Bari asa kan sok bararada. Henteu terus sampai kana lahir. Kana nangka enak teh. Asa ningali naon ningali nangka teh lo. Apa teh Ajijah da enak beuki nangka. Budak abi teh kopre ningali nangka deh. Aing cek abang hamilna beuki nangka. Beukina kana nangka teh budak. Abang indungna keur hamilna si beuki nangka, paingan we cing budak lagi beuki nangka. Boga gunting seukeut teh. Kenal. Itu cek bui. Tong lebar. Lebar-lebar da pabaliut. Abi masuk nang tek sorangan bukan tek. Boga guntingan teh. Asa. Sudah tek sorangan. Kalau mun eta mah Penting menang meuli teh ya. Wah kabawa ka nyilin deui ditanya. Jadi potong sakumaha. Supaya benang dibeungkeut entong panjang tinggi. Si kabarone pasnya. Anyuk deui cenah. Naon? Gunting kasihan aya. Teh pernah nganyuk tadi tidak? Poho deui. 12. Nu badak nu leutik. Anu rada gede gini. Yang sekali we. Leungit gitu. Kana mah kabawa ku nyilin deui. Kabawa ku nyilin di kain.
ini cita-cita. Nah, gitu bakal ke mana ke perhutani atau Nah, bot si Andi atau korporan pika bertambah saha pertambangan. keselatiaan pertanian macul makanya huis teh nur eueuh tadi siaran ini kenal usaha cuan teh si ujang anu atuh teh boronya kasih aang kasih parai mah halangan tim pasopati rika dieu aya karena korasi Eta teh basa mangyana ngan sigana ngan horam enit na. embung bau Horam enit na bola-bola teh. eta basa diskusi mah oge malah berbau Si ani asal sabaraha? Ana turun kalau bahasa ini. di baloba Bahasa ini. Ada paling sok kaden euy. Sok kaden euy tah. Iya mah supaya geus ngasaan geus sekali. Oh, geus. basa tumpeng mie ayam mah eta na tengkul tulang Tulang hungkul ayam. hungkul maning Ayam maring di kerapayung. Di kerapayung mana? Ayam mah kita campur. Pernah kan abi ti dan euy na ayam. Gohal tulang. ayo we milihan ieu tulang heeh Dari kerapayung mah ngeunah eta ge daging. mie ayam nek meuli Di kerapayung mah 8.000 di kerapayung. kari nya 400 Rebu jeung bakso. Nya. Di kerapayung bakso leutik. ke salasa Jeung bakso gede mah 12.000. heeh Basa ira Tidak payung. kam ayeuna Solo. ayeuna berarti turun ayeuna mah jeung bakso leutik sateu lama. Turun bener basaingan. batagor teh nur mah basa Pokona mah Anta ada mah asa 14.000, asa 12.000 tira dari kerpayung masa teu heula. lain dah asalna basa lebaran 12 nya turun Berarti beureun ana bakat kula basaingan nya. Taruruan. sudah nu apa mun urang jajan sekarang warga. Tukang bakso di mana-mana atuh euna masuk. Di pasar Minggu ge marurah. Mobil sekarang warga pokoknya Masuk pernah ke pasar Minggu sana ka Tanabe dinya. Buruan abi Minggu. Eta sirup 5.000 ngeunahna juga es krim sakieu teh. Ayo mah eta mah teh alah ngeunahna aing da 10.000 batur menyenangkan 10.000. 5.000. Nah teh. Bedanya di dinya di pasar ayeuna poe ayeuna heuh. Payuna sirup. ayeuna teh minggu Si sirup teh kasih gaya es kriman kitu luhurna teh. Kahanapna ieu bukur-bukur ngeunah teh. teh beresteler Nah ciga es teler gitu. Itu ngeunah itu atuh. Ngeunah itu yang ngeunahna. loba ari teh si inung si neng. Kan abi teh nyobaan batur serba nu khusus teh murah loba baru li payu euna mah kan abi mitina nyobaan teh meuli teh Yang besar si cek si inung si neng sama kana teh sen. Itu ieu curang kaweran. selekohna sakitu lekohna kasiga make jiga es krim lah di sini oge krim Krim, susu krim jero nanti aya agar boba segala rupa pino sabaraha dinya ini 5.000 eta non cincau hideung Cincau tuluy. terus anu cegah kalapa muda tapi itu dagang itu mah makan itu sayang bayi aku cincang di kabar healing oh dinya ini 5.000 nya murah kali dinya ini sarua cek ke si Santin kan kabar jalan-jalan Main kasur mah si Isau. Dagang kan itu naon. jeung salakina nah itu orang tuh eta nanti hiburan ieu orang bulan madu kemana kata ieu ka hotel
teh cuk urang mah ieu mah manehnya teh kita bisa pajarkeun eta isuk-isuk mah abi nyeun pas sore da ieu eueuh si ente teh caani geus ngalayang teuing ka teuing mas da meureun ya da bisa urang kan itu saha caani lengo eta teh ngajing karesek mah ti lebak teh teuing mas sigana mah hayang gehu karcenain da diliwat urang eta godaya belangnya jeung comro oh mau dia nah aya deketan cireng ada kaitu ngeuleuyeun masih kene jarang ya lah geus oge tara aya teu udah siaran tuh iya ganah saya di sawah coba foto siaran nah ningali ke situ teh sama gede yang udah iya kamari oge ya untung yang kata segala mah nah murah di mana 1.200 oh separapat saya tepati anu tapi eta balik nya terus ada sok atuh urang mah apa urang hayang utama orang masak orang lah sabungkus terus yang terus balik tadi kita si Imas gitu kurang kalau digoreng kena presto itu sabara belah dukul bukan panci mah hese hipu karena hamu mah itu karena eta kena kompor lila bukan kompor lebar gasnya tapi sama mah terek ini kena sama materi mah ucun sok kena kompor kita tara kena majikom oh eta mah meureun anyar deui teh urang mah mesti dibungkusan ke baradag gitu saparapat 2 mas lah nah 1.500 lah mahal deh jengkolnya itu teh ke baradag gitu teh baradag di mana eta Imas Cimas oh balong aparan turun deui mah naik deui baru kamari dong ke pasar mah orangnya teh mau entah iya gitu orang teh abi ge kamari ka pasar 20.000 sekilo 20 sekilo pasar itu bukan di mana meulina apalannya anu leutik pisan 14 asa 12 itu anu leutik pisan teh bari barada gitu cukurang mah meuli sakilo
Oh udah. Kurang duaan. Bungtung baradag lain semur masa kilo makan semur dari semur makan taragok nyember sakit mah. Kayak kabeh macam orang. Itu aya 4 belah deui marang. Udah sugan teh si teteh teu meuli lemutan di HP Wah pekan ayeuna. aya 4 belah deui. Jadi eta ge bisi hilang ada puluh goreng bakal itu. Mau ucun sok kena. Bengkok. Oh. Korot baheula mah naon teu nya. Naon-naon ge hayu. Oh sok kan. Mun kana bangsa nu ngareunang Tepatinya. patai. Mun daging oge mun teu idangan ka budak elak meh. Kalau reanya. Lamun selila selila teh moal teh meunang sarang meunang langit teh. Heeh. Mun diberang mah. Teh semengkuk mah dibere dua keur isinya nih. Dua. Tilu poe lah. Teh lah. Dek ditinggalkeun ku bapak teh orok kitu nya. Umur 2 bulan. Tapi mau ucun teh ka deui. Hebat. Abi ge abi teh umur 2 tahun ku ditinggalkeun ku bapak teh. Berusnya 2 tahun. 2 tahun isinya. Teu apa teu. Kalau umur 2 tahun. Ingat bogo meureunan karena pun sudah arja. Ante Kawin deui tapi kawin deui sama. Bukan Islam. Umur 7 bulan. Sabariji aya lalaki mau umah. ucun budaka sabariji mau ucun. Oh, Oh tilu. tilu mama abi mah 7. Iya, nanti oh udah ngawin. Umur 20 bulan sekali, umur 7 bulan sekali bum sampai ke sekolah ke kawin terus katanya ka anak. Ngurus budak banyak orang itu. Bae wae cenah dahar mah bakal didijian ku Allah. Tapi ku Allah teh direzekian. Kalau ucun mah tanah lega mah nya. kebuka sana. Ku Allah direzekian geuning ya. Ngawin kan tilu letik-letik oge. Ngabirkeun tilu. Heeh. Mata kudu percaya ganya ya Allahnya. Ari ayeuna kulak-kulak atuh saha da. Anu abi we barudak. Ari mau ber ieu we ari aya. Cek teh na ya. Abi ge teh nur cenah ditinggalkeun era macam nama keur orok cenah kamu ditinggalkeun teh. Waduh geuningan sih. Nya mati gitu. Berat. Dan 2 tahun kan ini kamu kurang. Tuh 2 tahun udah letikan ya atuh. 2 tahun abi mah teh ingat titik acan sarua. Nah, masih ada 10 2 tahun mah atuh lempang ganya karek lempang. Karek lempang atuh 2 tahun. Saha? Ayah, iya. Sugan teh nya. Hujan